Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu pamirasa sareng buah pangulon, para bapak-bapak, para ibu-ibu, para ete-ete, para akang-akang, para ade-ade, pamirasa dayana, petepung di ung-ung, petepang di Jomantara, ngabantun hiji carios, atanapi cerita dongeng Sunda Tunggal, nu judulna Nyi Putri Nyimas Tunjung Sari. Garapan ua hasil karya cipta atanapi rekaan Bapak Sunarya almarhum. Tujuan serang pamaksan ua hoyong silaturahmi nyerekeun dulur di unggal lembur, baraya di tiap-tiap desa atanapi di pakotaan. Hayu urang ngamumule bahasa urang nya bahasa Sunda titipan ti leluhur urang. Ayeuna tahun 2020 hiji pamirsa sadaya, hayu urang nyuk curug galur anu kapungkur ngaguar sajarah anu baheula. Pamugi aya hikmahna, aya pulungeunana dunya sareng akhirat. Urang picen anu awana candak anu saena, urang neangan luang ti papada urang, neangan ilmu ti papada makhluk. Pamirsa sadaya, paneglang sapaneglang, rangkas-rangkas, serang-saserang, Balaraja Tangerang Bogor Sukabumi, Cianjur Bandung, Garut Tasik, Sumedang, Kumna se-Jawa Barat, wilujeng ngadangukeun nu judulnya Nyi Putri Nyimas Tunjung Sari. Garapan ua pangapunten ka para sepuh, bini sepuh, ka para tokoh-tokoh pedongeng khususnya Jawa Barat, sareng gaduh musik suling sareng kendang penca, ua nyuhunkeun dihapunten disuhunkeun ikhlas sareng ridona dunya sareng akhirat. Bok bilih kurang tata kurang titik duduga priyoga cukup lumur jemara pangapunten anu teda sareng ka pemerintahan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi sareng pemerintahan tingkat pusat. Pamirsa sadaya da memang urang teh kedah tumut kana aturan-aturan kepemerintahan sareng sara sareng negara kitu pamirsa. Pamirsa sadaya bok bilih nyang kolong kana waktos mangga nyengakeun nu judulna Nyi Putri Nyimas Tunjung Sari. Mangga prung ka sadayana. Pamirsa alam kacida endahna dipapaes kusang surya medal ti belah wetan, cahayana sumrat mengguhurung mancur gumebiar perak sinanglingan nyaangan buana panca tengah. Pamirsa daya katingali cai ibun di nedang daunan, katebak ku cahaya sang surya pating kertip liri ibaratkeun cahaya mutiara, tangkal kirai pating gelupai siga ngagupayan atanapi ngabagyakeun datangna sang surya. Duh, kacida waasna pamirsa ngajadikeun sumurug kana kolbu, sumarabah kana bayah waas kana mana. Da memang urang teh kedah tasakur tapakur sareng tadakur ngaji diri ngejah badan atas nikmat Allah nu dititipkeun kana badan urang pamirsa sadaya. Katingali ditebeh kaler cai curcor tina gawir-gawir pating gernyas, batu-batu pating jelegir ngabalai di sigawir, tangkal kasok karembangan barodas pating gernyas mapaesan alam pamirsa.
ketingali di tebeh gawir-gawir dadap sangkring kerembangan sareng tangkal bungur anu sami pada kerembangan kembangna hurung mancur ketumilan nya angan eta jurang pamirsa. Tangkal hamplas kanyeret serang renghas da sami pada barbuahan manuk-manuk mangrupa-rupa manuk recet diserada di neda tangkalan di antawisna jog-jog dikores cang kurileng seran bincarung jelod cang kakak gagak ungkut-ungkut sareng sajabana. Ketingali hejo lembokna tetangkalan nandakeun suburna alam. Pamirsa daya aya hiji pakampungan nu namina Kampung Gunung Pulosari. Eta kampung subur makmur gemari pahloh jinawi sepi paling tong rampog aman raharja. Para pacarina sugih mukti, para padagangna bangun senang ingon-ingon marontok teu kakurangan sandang sareng pangan. Kitu pamirsa. Eta lembur keciluka awun-awun kawan terka jenak pria kakuat sapa kandang jam paring ka angin-angin nya eta aya batu mustika merah delima nu jadi inceran para jawara sareng para jago-jago nu linuhung ku ilmu. Pamirsa daya lumangsung eta kahirupan kacatur di hiji lembur kacarita di tengah-tengah desa aya hiji imah panggung kacida wawagna didamel tina kayu-kayu nu kararuat di antawisna kayu puspa sareng capedak bilikna tina awi cangkeuteuk nganggo hateupna daun kirai teu aya jabi eta teh Aki Wirantaka minangka sesepuh di eta Kampung Gunung Pulosari pamirsa. Ari Aki Wirantaka nya Aki Wirantaka teh saban dintena anjeunna sok ngalaan kulit waru atanapi injuk kaung keur dijieun atanapi izin tambang maklum tos sepuh pisan pamirsa. Nuju jongjon Aki Wirantaka ngajijitan eta tali ari celengkeung teh aya nu unjuk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saur Aki Wirantaka pas ningali horeng tetangga Aki Wirantaka tetanggana di nu palih lebak. Teu aya jabi eta teh Ki Banjar Sewu. Saur Aki Wirantaka, "Yap katepas jukna Banjar." "Buhun Ki, punten ngawageuli teh." Ditempas ku Aki Wirantaka. "Oh, tina naon Banjar." Ari Ki Wirantaka ninggalkeun pada melanana anjeunna ka dapur nyandak kopi sareng gula kaung deungeunna nyaeta seupan waluh meunang ngalapaan. Saur Aki Banjar, "Waduh Aki mending ngarepotkeun." Pamirsa diwalon ku Aki Wirantaka. "Teu naon Banjar, yap kadinya giradaharan hayu. Ulah geus can ngopi pugu ge. Banjar tak sakalian uludna." Pamirsa Aki Wirantaka bari ngaluarkeun daun kaung sareng bakona. "Aya naon Banjar, kula karaget kelakangan si lain euy." Cik Aki Wirantaka mencrong teges nakeranan naros Ki Banjar pamirsa. Saur Ki Banjar ngawalon, "Sanes Ki, kahiji anjang sono silaturahmi ka sepuh. Kaduana aya maksud di priogi kauninga ku Aki teh. Minangka kesepuhan atanapi sesepuh kami Kampung Gunung Aki.
Pamirasa ditempas ku Aki Wirantaka. Kieu saurna teh. Ya, Banjar. Ulang ngerti pangkalatangan anjeun. Kitu Banjar. Ki Banjar mairan pamirasa. Syukur upami Aki terang pangla kadatangan kula teh Aki. Ya, Ki Banjar. Saur Aki Wirantaka pamirasa pintas nakeranan ngajawab nate. Da memang Aki Wirantaka minangka sesepuh nulinuhung ku ilmu penemu jampe pamake terus teu aya pantaranana pamirasa. Pok Ki Banjar teh nyarios deui. Kieu Aki lemur urang nu subur mahmur nya subur mahmur teh ayeuna mah mulai teu aman Aki. Teu aya jaba nu jadi inceran eta para jago-jago lintang ti pusaka mustika merah delima Ki. Pamirasa Aki Wirantaka mairan. Puguh Ki Banjar. Memang eta nu jadi incaran para jago-jago sedengkeun ayeuna di lemur urang Ki Banjar ayeuna eta mustika delima teh. Lamun teh mah eta pusaka beunang aya nu menangkeun eta mustika delima Ki Banjar cilaka. Ari sabab lemur urang jadi hapa tetanena Ki Banjar. Kitu teh. Pamirasa Ki Banjar ungkut-ungkutan bari kerung raraina. Pamirasa daya nuju uplak ngobrol Aki Wirantaka sareng Ki Banjar Sewu. Rentang-rentang kita anggangan aya nu datang nyaeta masih keneh urang kampung Gunung Pulau Seri. Teu jabi eta teh anak buahna Ki Banjar Sewu nyaeta Ki Lanjam sareng Ki Rante. Pas dikapeureun bumina Aki Wirantaka langsung dipapagen ku Ki Banjar bari naros. Waduh, aya naon Lanjam, Rante ananjeun siga manggi karaget euy. Langsung dijawab ku Ki Lanjam sareng Ki Rante bari hari wes-wes pamirasa. Ya Ki Banjar aya nu ngajorog lemur urang. Anjeuna nu ngaku-ngaku Ki Jalakpati sareng anak buahna nya anak buahna opatan nya eta tujuan rek nyandak eta pusaka mustika delima maksudna mah Ki. Pamirasa Ki Banjar bari kerung. Bari pokna teh kieu. Cegah atuh euy. Cegah. Cilaka eta. Kita balik ka dieu. Kita balik deui ka ditu maksudna mah kitu. Kitu pamirasa Ki Banjar Sewu. Pamirasa ari Ki Lanjam sareng Ki Rante memang cukup ngerti karena perintah Ki Banjar pamirasa. Langsung dua anak pamitan ka Ki Banjar sareng Ki Wirantaka. Saterusna dua anak turun kalebak ka Pilemburan. Pamirasa pangsi lembur jerempe ti iseun kitu teh mah gigis atanapi sawan ningali Ki Jalakpati anu kasohor ganas anu ngageugeuh pileuweungan tepus pamirasa. Pabiarasa Ki Jalakpati teh nyarios ka anak buahna nyaeta si Barya si Gunting sareng si Sakum. Kieu nyariosna teh. Barya, Gunting, Cakra Sakum. Tiiseun pangsi lemur euy. Sieun meureun kadatangan dewek euy. Dan memang pamirasa eta Ki Jalakpati teh
awakna ilahar ti batur ciangkung badag, kereng awakna babalingdingan, kumisna baplang sangadulang, sirhan diikat berang-bang semplak, bari jeung make celana nangan bitis pamirsa. Ditempas kuki si Barja pamirsa. Oh, muhun Kang Tison. Pamirsa ari jaldol teh kilanjam serengkirante ki jalak pati panona musur ka kilanjam serengkirante lir ibaratkeun mata heulang ruyuk bari pokna teh kieu Ari mana saha oi? pamirsa dijawab ku kilanjam serengkirante kula anu katelah kilanjam ieu dulu kula kirante kula asli pitueun urang dieu dupi salite saha baraya tega sulaksana tega wong becik-becik anyar katon ti mana asal banjar karang pamidangan saha sampean jeung naon maksud Kabeneran ari kitu mah euy. Tu kudu hese atuh. Dengekeun ku ileng euy. Dengekeun. Ngaran dewek nu katelah nya nu katelah mah Ki Jalakpati. Iya dulur-dulur dewek. Ari asal dewek tuh ti belah ditu. Ti leuweung tepus. Pamirsa Ki Jalakpati bari nunjuk ka palih kidul. Ari maksud dewek rek ngala eta pusaka euy, musti ka dilima kitu tah. Paham si laing euy? Paham. Pamirsa ari kilanjam serengkiran teh ngahulag kieu pokna teh. Waduh, cilaka geus Ki Jalak anjeun mending baralik deui. Pamirsa Ki Jalakpati dihulag kitu ku kilanjam panona muralang ka kilanjam bari nyarios kieu. Wani sia ngahulang dewek, kurang ajar. Hayang modal sia. Geus, lamun hayang modal. Tungguan dewek euy. Barja gunting cakra sakum perenan euy. Pamirsa jelang-jelang si Barja si gunting cakra jeung si sakum ngurung kilanjam serengkiran teh. Pamirsa kilanjam nyarios kieu ka kirante. Duh hati-hati kirante ieu lawan urang teh nya kabeh ge jago kahot. Nya kilanjam siga nama ieu tarung teh kejadian. Pamirsa ari si Baraja sareng Ki Jalak kos jebuk di belah dua liri ibaratkeun sarang ngenge kembar. Istuning sarua ngomongna pada galak pamirsa. Bener-bener si hayang modar ku aing. Lanjam, bener si hayang modar. Tada gempuran dewek euy. Si Barja nyamper ngalayang perut nengak kedor kana caram kilanjam.
dituturkan kuki gunting sareng si cakra sakum anu pada sarua ngahujanan ku perep jeung tajongan kaki lanjam sareng kirante pamirasa sabuk lebat hiup cileng pamirasa si baraja layang badan ngagempur kana badan ki lanjam sabrut kerabat yuk tutututut kerabat yuk cileng pamirasa ki lanjam sareng kirante ngimbangan serangan lawan nu pada lingas cepet gerakan anak nu akhirna pamirasa tarung kabagi dua. Pemirsa kilanjam yang harapan si Barja serang si Gunting, hari kirante yang harapan si Cakra jeung si Sakum. Pemirsa si Barja agar teskieu. Bener-bener kuat kilanjam. Pemirsa si Barja katingali si Baraja ngawangun jurus muara beraja ngageleter leungeuna nebarkeun hawa panas pamirsa. Kilanjam ngerti lawan ngawangun jurus ampuhna. Bener-bener hebat anak buah Kilanjam. Pamirsa Kilanjam ngawangun jurus beraja surangkal digabungkeun jeung aji surangkal. Siap, kerabat kaliang. Siup. Si bari nyambar perepna jeung tajongana ngagempur badan Kilanjam. Bari jeung nebarkeun hawa panas. Kilanjam ngimbangan kekuatan lawan ku jurus beraja surangkal. Pamirsa daya bantrokan kekuatan teu bisa disinggahan deui. Keduk dos, jalik deuk. Waro. Jalik deuk. Si baraja mundur sababarengkah. Asal linu jeung komper leungeunna pamirsa. Katingali sungutna bari jeung mutahkeun getih lalambaran ditambahan ranyem atel badan pamirsa. Ilmu lawan eta kekarak manggi dewek teh. Badan pamirsa bari jeung badan si bari nyungkur lemah. Pamirsa ari Kilanjam ukur mundur salengkah kitu kieu pamirsa katingali si Gunting ngawangun gerakan dua leungeunna siga nu nek ngagunting bari sok sanajan kitu mau kahalam kena anggota badan lawan entek jebol pamirsa.